Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba maca saja. Kapal terbang karya Dharma. Sahanu hayang tumpak kapal terbang, ngangkleng dina mega makai awang-awang, bisa nyawa kahandap siga manuk. Di mana lembur jeung sakola, di mana kebon jeung ima indung bapa. Hayang pisan tumpak kapal terbang, kawas mending layang udang jongkrak kala petok, rek di abra mega-mega bodas nu lemes. Ayu urang tumpak kapal terbang, apa ongkosna mahal, ngan maranehna nu boga duit kantong, nu bisa ribet di bandara ke bandara. Urang atuh kumaha? Urang berharga, juno diajang jeung surkana gawe jadi dokter, arsitek, atau youtuber soho. Kamana bae urang rek ide make kapal ngalang hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.